Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Ivan Dwi Kurniawan di dia kuring bakal maca laporan kegiatan anu kukuring parantos nyiptakeun pangheulana jejer kegiatan. Jejerna nyaeta antisipasi virus corona atau COVID-19. Nu 2 tempat sareng waktu kegiatan tanggal 8 Maret dinten Minggu tanggal 8 Maret 2020 waktu jam 8 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. 4 Balai Desa. 3 Pamilon jeung Caleg Gerak. Pamilon masyarakat setempat. Caleg Gerak kuring Galih Fadil Yuda sareng Vigo. 4 Kasang Tukang. Acara ieu dilakukan salaku antisipasi masyarakat dina rumpina virus anu sedang mewabah. Diharapkan masyarakat tiasa ngiringan anjuran anu parantos dikeluarkan pemerintah sareng masyarakat supados tiasa ngajagi diri supados nyingkahan virus. Anu 5 badan kegiatan anu ada 3. Anu pertama meningkatkan kesadaran masyarakat dina menghulan virus. Nu 2 ningkatkeun pangawareuh ngaroba sikap jeung ngawangun paripolah masyarakat anu sehat. Nu 3 mere pangawareuh ngeunaan cara ngumbah dengan kalayan leres. Poin terakhir panutup kituna laporan kegiatan antisipasi virus COVID-19 anu parantos dilaksanakan lancar dina ngadamel ieu urang sadar yen masih aya sesar kelemahan. Sareng ku kituna urang ngapur nuhun sesar pisan pikeun segala kekurangan dina laporan antisipasi ieu. Sareng ngatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.